si Siruje wayah kiwari can kat tempo cukang irung-irungna acan sangkilan teboga beas kieu geuning karasana dari jelema leutik teh nya diudak-udak ku kasusah ari kahayang macik atau pemerintah teh pamimpin signya ngadel arak hayat teh lain ukur dina bidata hungkul kieu mari kita berantas kemiskinan kita bela rakyat teh kieu ari buktina anu menang teh ukur itu geuningan jelema balalu heuy yang madodo teh hiji kunaon kurang main teh teu buat ilah kunaon kitu bisa gelo ngadadang aing aya naon cenah ka beca ngawejeng ngomong maneh hah kumaha rek kawileja sandal maca aya nu ngalaan sia usah saha teluk-telukna teu rasaan teh eta mah si Uju anu ngabongkar sira beca mah nya dititah kuing coba Gusti batur kecek ka tukang beca anu garadu bojo tapi nanti aya udah jika bojo bumi-bumi aya sia teh eling teh eling akan anak ini tanggal asal beca ya da uing mah dengikeun akang uing mah ieu kapepet bakatku butuh duit 6.000 dijual teh tah 5.000 sia akan anu 1.000 nama eta mah dipake muruhan si Uju sakitu istiqbal lamuran mah lain kalamakan ae lain ka dina-dina jeung mayar sakola budak bisi teu sia teu nyaho kamari kuring ngarima surat di sakola geus 3 bulan si Otang cenah encan bayaran ulah membutuhin kahayang di sekolah teh yeuh udah sebaca teh ieu ti mah kudu leumpang sampai solok kudu gampang kudu ajar kudu ujian sakitu sampai na teh deui hayo kudu bayar sakola kahayang aing mah pemerintah bebaskan wilayah pendidikan yang buaruna kalian mah bandung maning mah ya kayak aing batu terus kita sekolah ulah nepikeun ka ngajual sandal beca cik atuh sate kolot si bijaksana iya bijaksana naon ari si Otang teh mayar sekolah mah sia teh udah kan bisa sekolah heueuh mata naon atuh kada ka guruna bab jarita paham bae pelajaran ada di pasir teh pun anak abdi ngahaturkeun aing menuhun namun abdi teh sama balas budi wayang sekolah eta si Juring yo sakira-kira mau tanggung jawab mah nah atuh sia teh penggabel budak hah kunaon urusan budak lain salah aing mana lah jadi salah kuring urusan budak masalah awewe tepowe asal usul budak awan asal sia aing geus kana usul dasar sia mah lain jelema kuring gimana jadi ke beca ya maksud aing mah dengekeun pupurieun aing buta hejo ta eta tah sia teh atuh cik atuh ari kahayang mah budak teh sing nyakola tuh kawas budak atur tingali tuh nepi ka lulus buka ijazah nyaho ijazah tuh ijazah lah sarua wae jasa naon ge sarua wae lah pokona mah eta mah kumaha keikhlasan urang masalah nyebut mah teu kudu dipermasalahkeun aing anu ngacabut mah atuh da keuh aing mah komo mun jiga batur nyakolakeun budak teh nepi ka mana kitu teh ka luhur nepikeun ka boga sujana lain sujana tanya eta anu teh meureunnan ge naon atuh naon ngaranna teh ari si Ucu keuh aing mah ini sia ini kabehna hayo we kecabrak wae abdi mah teh ngantos ari emotan icis teh kumaha padanya beca kumaha atuh kapan sadar beca teh tos teh ica kudu memaksa atuh janten masalahna sandal beca teh aya gentos we atuh ku jajanan beres kan ari akam itu aja kok repot beca age jejodong coba mon kau cinta bener kayuyun abdi sarutuk jaga ku baca kumaha pamel dicari teh ulah sadala hukum
rasakan tenan we sareng becana margi abdi butuh kamu mayar hutang sia kanggo mayar hutang tilas silai ya sawae udah narik penumpang angin naon digendong kedah digendong digendong gitu cetak adalah aing kan penumpang itu kan ya ae sia kemek kacida boga salah kita dasar sia mah jelema teh atah adol keur beungeut siga panapal bedog teh tak salah ini sarua kedo jeung pada kali ae da nya sia tapi ingat cinta udah aing pada kali bedog sia bedog dah atuh lamun kitu mah seotong teh hasil ngadulang ae ari sia nyari teh ka kana wae yeuh nyaho aing teh ieu teh keur susah mikir deui kasusahan tuh bablaskeun sing janglar kamu teh aing susah ro karang dewek nepi ka masalah kieu anak dua saya lima tutang bisa kamu ketahuan tapi jangan nama dah gembira kan juga dia tawalah seri yang jauh banget ya pangtang nama jadi pikiran aing teh si otak lamun nepi ka si otak ge eureun dikeun sakolana arek kumaha budak teh ka dituna ka hareupna arek jadi naon tuh aja dewe mungkin di sekolah teh ulah hidup teh ulah dari sarjana sok wanita taruhan aing mah anu teh sarjana aing taruhan ih dasar aduh hese nyarita jeung jelema anu purung mah ala bata nyarita ujung naon teh bisa tuh pengajar mereka susah jor sia suje jor aing bisi TBC jeung kalah ngacon ieu